teh ieu nana brosurna upami ieu nu gaduh mas teh misalnya teh kapungkur teh misalnya 1.600.000 nah ku ayeuna mah di pasar teh 2.850.000 sakual teh di pasarna tah anu di pasarna teh anu mah nu kahartos ku eteh kartos ku meser kartos nu misal anu pamesaran emas di 2024 kepengker abdi pangawas tiasa ngalangkungan di toko ieu meser kan ieu anu meser sakieu 700 jangan sakieu kan upama aya nu meser nga-WA ka dieu kan pembeli ngical WA ka dieu take dipoto lah ieu nu bae ka dieu barangna take abdi dipasihan nomor ieuna nomor emasna sareng kode kedena sareng pangawasna eta supados biasa ngetang gitu oh itu nah sekian gram nomor sekian pangawasna tak kadang-kadang biasa nyebatkeun ka nomor barangna tak kitu teh